janjiannya jeung indung urang. Ari adi apis ka mana? Ari adi urang mah ngilu jeung indung urang. Ka mana? Ka ceuk indung urang ge ka wahangan cenah. Berarti sarua janjian jeung indung urang, jeung indung si Inja jeung indung apisnya. Tina kunaon balem wae barudak mah baceo paling kita ditarusin ya ngomong teh. Oh gitu. Iya deh yang barangnya kok sampai kerang bodas. Astagfirullah, lihat codingnya ada janji jeung badal kakek pun. Duh, banyak. Ini pasti pakai duh, karena panas, capek tadi nyempat ke kebun sare. Nyempatannya lupang. Di kampung apa namanya? Bos seorang manuk di acan hayam ngelawat balang ke ada 5 rupa-rupa warnanya meletus balang hijau merah muda dan biru meletus balang hijau dar merah muda I miss you. Duh, itu sahanya ini ibu-ibu yang aku punya rasa. Punten. Ini tujuan dia. Dia jalan menuju Milarian Sulu. Pada di Sandakan mah ke bumi ini. Oh iya mangga iya. Astagfirullah. Tadi kan, ini kan aku met ini asli padahal ini jurig. Ini punten sini nanti mangga. Nih meja nawan jadi ya, meja suluh. Nah, bantuan deh. Mana nih langkah rumah ini kan? Jurig ganti seledot ya teh. Aku ngerti kos kumaha. Bunga tak hidung. Kos diri kos maning kos aing na film-film. Apa ya teh? Enggak bukan nama. Masa ka waduh. Ayo tong sampurkeun. Ayo. Nanti urang mesti buruan cenah urang. Tadi mana geus balik di wahangan. Udah ka di mana? Urang yang balik kelennya. Assalamualaikum. Salam.